wilujeng tepang nuhun nuhun sia tara-tara we nanya teh lain emang namana teh sok rada jeungan jeung aing gitu nya lain tanda eukeur lain nyahoan kitu teh mah mau siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keikat budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ya eta anu hideung ngomong halus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah paingan cek keterangan nu ngagebruskeun ka neraka teu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia kakada aing boga musuh soleh biasana mah da terus kabur ieu mah bager balik deui euy gara tingali gara tingali gara anjing atuh gara tingali gara itu kali heula aduh maka jengelek ternyata cici saat dirinya balik deui teh gara tingali gara gara nya tuluy jeung nya goblok tobat teh ngahaya jelema goreng patut teuing nu muji ka aing mah coba heula ge tobat teuing ieu jalmi teh kasep-kasep bet resep kukut marga satwa. Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Aya naon bot? Kira eta da ngukeun di payunna. Uang bagus. Uang bagus. Tah. Nu dagang ieu gabusna. Bener pot kade ringu itu di ngarunggu. Nah ya. Pak. Di payun aya eta gorowok. Kade sing hati-hati ya. Baur kan dileuweung Makanya kayaan dileuweung geus ya. mohon Iya kade sing hati-hati waspada permana tinggal. aya Nya jeung urah sompra kade jang mi HP biwir. tah eta Nah, nu abdi geus kana teuing gitu. eta mah tuh Ulah kaget manusia. Manusia ulah kaget goblok teh sia. Keur ngalamun ngatebok euy. Raja Bagong kedok teh mah sia teh. Eta sihungna butuh keur pipah we aing mah. Sapahanina uang bagus. Kayak antos sakedap punggawa. Ya. Kasep-kasep anyen resep nyukut marga satwa. Iya tadi nu apa yang udah diharap kan. Da percis penguin atuh. Kasaha teh sia teh? Ka penguin. Ai bapak penguin lain tong ama. Aya jelema kasep Gusti. Ya.
naon ai sugan jalan jelema teu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema muni naker goreng patut banget goreng patut Pak tabako cenah naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anak kaget kumirahan ningali ingkang sampun prapta Raden Sadewa kali pawongan kaget ningali anu ngabedega di payunan ngandika kisila wilujeng tepang iya Satria nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek jelek sama wong gendeng sing yang jawab ku siriknya sok jawabnya diajar itu kayaknya bapak sanaon eta teh diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we gitu wae nanya teh lain emang namana teh sok rada jeung anjing aing gitu nya lain tanda euker lain nyahoan kitu teh mah komo siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keikat budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ya eta anu hideung ngomong alus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah aing cek keterangan nu ngagebruskeun ka neraka teu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia saha sampean ngaran kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya anu tukang tak iya anu hideung sakacamatan kuring ku sa RW kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa beleguk oh Sadewa urang mana teh Dew Dew itu tuh anu tanda tahlil urang mana geus rupa-rupa lain eta ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda ka dia mah ya naon cenah artina aku siap ya manehna agama naonnya haroskeun sawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seun anjing ngaranna anu semur pantun aya eta anu diiket kuring Dedi wah beres nyer sieun dibacok aing aya itu nu tukang kuring si saha anu tukang main bola teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain
Rudi Hartono tak eta badminton teman tinju atuh wong ngendi sampean bahasa kitu kaula teh ti Bumi Rotau sawujud ti negara Amarta Bumi Rotau ya negara Amarta ari eta nu tukang sami titu ulan titu di mana Cicalengka Salengka atuh Pak Bupati namanya Salengka dek kamana sampean kaula teh apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kekayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya cek abdi ge perampok garong begal perompak mah di laut nya kita kudu bisa ngabedakeun aya di darat perampok nya aya di dapur teu ngejo teu nyambung sama jigana lamun maneh masrahkeun harta kekayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu henteu kitu paehan wae ya Pak geus kejamnya oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy kalau gaya hargaan anu matak dina bah dia urang pagehan budaya urang matak reueus ku aya pakis naon pakis teh naon pakis teh si belegu pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro si engkis atuh teh paguyuban kisuna belegu pakis teh paguyuban kisuna dek dipasrahkeun apa basa dewa geura eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya maksudnya hoja akhirat mun tong nyaritakeun atau tong dicaritakeun namun sia can apa salat getara eta nu pika kitu jelema mamawana dengan asa pangbenerna mah hirup teh kuasa pangbenerna ge geus salah jelema mah laras sawat coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade ditanggung mamalana ku kaula itu mah tos ditekadan sih oh niatan ih sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa poe ieu bakal hasil bawa sertifikat tanah teu aya ge akte kelahiran nya nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun oh lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula eta mah lain deui urusanana eta mah merupakeun ancaman keur sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri eta laras sok dipikeun naon rupaha dipentak ku sampean semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga deh eta we satria teh eta ciri-cirinya ka diri aya aing sok galab euy kumaha apa kon wani merangaku sadewa ora wani dening apa kulanang Aji Mulati tegak ke dia suram rata jaya merata nyekel sabuk bilang tatu Aji Mulati tegak raya ajakakan bacot di nulegasnya hei kapir si harapan ku siya kaya dyan dek dipasrahkan eta ikat dia najis yang dibacok kayak saya jadukan ku abdi mundur Pak Nur lain hiji maneh sing waspada
tinggal diharapin rungkur ringui. Ya. Sirulit aing mana? Pan digadekeun. Sae. Lah digadekeun. Sawios teu ku abdigan. Hali mundur da wala. Piraanan jelema. Hali cenah. Nya anu tara salat pada kitu. Ai jurus halus. Ayo kepunggah kubuan banget Syekh Gusti. Dewa ya sikil prung. Tur. Kakara aing aya nu rek dipegang ngalawan. Biasa nama sok pasrahnya. Biasa nama sok rangga. Laras jol kenap. Tapi ayeuna ngalawan ieu jelema samanea ieu bisa-bisa 47 manea. Pasti ieu mah ieu. Aku mujang. Halus jujurna euy. Lain jujur cucungik ieu mah sia. Jujur. Naonna si Sadewa sia. Kuring, guruna. Gurunya ya muridna gini ai guruna kuluh pan kitu murid mah geus jadi presiden pan guru mah anggar di sekolahna iya dek mana sih dek baru kada mau diudag alah sia baru kada murid cepat ge jok ya ayahnya diberi kaji kepada oke alah sia balik deui aduh ai suka jadi udah balik deui aneh euy lain mana kakara aing boga musuh soleh biasana mah terus kabur ieu mah bager bager balik deui euy gara tingali gara tingali gara anjing atuh gara tingali gara itu kali gula aduh maka jengelek ternyata cici dirinya balik deui teh geranya gara tingali gara geranya gara nya tuluy jeung nya goblok gitu mau ditangkep aja mah ada yang baru kada kemana modal itu si gelo tewak kayaknya aduh dipalih dia Asep di dia
didinya Asep setan abangnya aduh menangkeun atuh alah ya nyaho di bobodo mah cicing oh alah ngelempet we kumaha lamun ayeuna awas atuh dengan dulu wah Wala tong-tong ko siya. Menuju siya. Kita bubungutan begitu gitu. Goblok saya teh dari kahayang aing gitu. Tadi dengan jelema Aing memangnya saya teh kasep. Aing ngaku awewe di udag-udag. percaya Nah, udah merkosa. ada juga tadi udah teh boboheun lawan atuh lawan Tarik nunggu nama gue. beureup geus kitu gedena Woi, beres aja kamu ini. Woi, beres kan hebat sayangnya oh ini. Woi, gerakan naon eta teh hah? gerakan naon Kita ketinggalin. Ini mata tong hese oke cetek itu. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. beres Anjeun dek ngalah nyawa kaula dipiheulaan ku kaula. sae Orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawab pusaka kula. Dawala abdi heureuk. oh kade atuh balangan Asuh teh tekeuna. Ngagojo sana beuheung. kade atuh sebenarnya Ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu. Tidak terbiasa. Pak Ajo Laga mana tuh teh ti Pak Ajo. si muncang ya Haji Ahmad Johara pan gitu ngomongna. Dek jagong. alah Ibu Hajah Neneng nanti. ya Beda ada jeung urang Cikawung. kumaha urang Cikawung Diteunutkeun Cikawung mah. Lain Sari eta, Sari nongen. joy gitu Orang Jatiwangi, orang Burujo. bedanya sama kumaha Atuh geuning. itunya Ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh. nya Dek nabeuh ka Kuningan pelbah setopan yang di Kadipaten. nya Atuh geuning ha tukang beca. nya Atuh geuning Sinena ge mah digoreng patut. tadi waka usah merok urang tuh usah rangkau Ai eta geuning susuna meuni lepet. pada ke sekolah Dari panggung meuni nahnar. goreng Goreng diganyel ku sapu tangan meureun.
Tegas kolot. Nah, kena tuliskan si jeng nol. Beres nih mah. Haling dol. Bade urang panah eta juri-juri. Saya ulang. Ayeuna dia nama. I love you pun. Ari abah naonan boh? Apaan eta teh almarhum Basurip? Ya, lagu Basuri. Oh, eta teh Basurip boh. Nya. Nya eta mah Basurip lamun abah mah abah sarapnya banyak. Jurig jaka kolot teh doraka. Raka camplak. Abah Naon? rek ka mana boh? Rek ngungsi. Ngungsi ka mana boh? Ngungsi apaan urang teh leuweung geus beak dituaran ku jelema. Sira cai ayeuna geus eueuh. Da urang ayeuna kulayaban. Bah, Naon? ari mah ka mana boh? Apaan inung sia teh baheula ge maot ngaletak setrum. Nah, setrum letak. Ari maot teh naon boh? Bong bebenyit. Apaleun. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Eta. Oh, jadi alo bogohon ka mah boh? Abong bebenyit. Bong budak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka katut pangeusina. Eta. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, kitu boh. Nya. Urang kalot ieu boh. Rek naon? Urang nepangan emak. Nitah modar ka aing. Ai sia teh. Jengkok mau dijelaskan. Bah, Naon? yang di baju boh. Alah, karunya. Tong borosia aing henteu. Nya. Bah, Naon? yang disunatan boh. Hah? Yang disunatan. Tuh. Dipintar. Suat-suat wae. Khawatir ah. Tong seserian apa? Cerik belagu. Nah, make ceuring. Teu boga duit abahna. Nya, ah. Nah, cek rarasaan mah pa disunatan teh ku peso lain ku duit. Ada abah teh kudu meureun kudu nitah ka ahlina. Nya bisi salah. Atuh ku abah, Da teu becus abahna. atuh diajar belagu. Teh sia ka kolot teh. Bina-bina teuing. Wah, Naon? ojang masuk sedih teh bah. Naon? Lamun ngadenger radio, Namanya boga radio. gaduh, Radio naon? radio urut, Alah. Urut naon? urut kaduruk, Nah urung ketu. nya urung da kaduruk. Maksud aing teh disada. Sada. Disada bangan sagelombang we ungkul. Nah, Dan gelombang nu lainna kaduruk. Nya. nah naon dina radio? Na radio aya lagu budak ding mah lagu apop anak-anak. Lagu naon? Lagu anak jalantah teh geuning apa? Anak jalanan, enak jalan tah. Ta eta Nu kumaha? nu teh geuning. Cek beda mah kuring teh anak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabanarna hate ngarasa nalangsa bogo hirup raga kaya bapak teu apa dirupa. Yang deui luka di mana? Aduh, geunaheun deui. Aing gitu loh. Jurig jaga kolot teh. Geunaheun jangke direkam ku abahnya Di mana? di pabrik tahu. Dina di Cibuntu di Hajinana di dinya tah. Heeh. Jadi gendage. Heeh. Geunaheun mah geunaheun bete jangan nyinggung ka abah. Nyinggung naon? Maka jeung bapak tapa dirupa pan bapasia teh aing. Nya dibaheula ge. Nyarek bisa apa kumaha kan apa mun teu abah? Nah, Tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi banget abah Pak Aprok. nah, Sok abah malik ka katuhu. Sok. Dah. Malik deh ka kenca. Dah. Abdi ka teu ka dieu teu ka tingali abah. Teu. Tuh ka dieu teh aya abah.
Tuh kan dia, Abah kemana, Abah? Siapa kamu, Abah? Mana tuh? Meninggalkan Ujang, Abah. Ya iya diharap. Abah kemana, Abah? Siapa kamu? Abah kemana, Abah? Abah. Dahulu nih Kemana wae atuh ari maneh? Aduh sia. Kakolat teh belagu. Doraka sia. Punten Abah, punten teh dihaja, Abah. Abah, Naon? hayang Untuk Indonesia. Acek mah hoyong pangna hayang milu ka manura teh hayang nyeruakeun beungeut nyaeta jeung Dewi Kunti Nalibrata anu kasohor geus kawanti-wanti enak ka bina-bina lucu teh anu rupan widadari nu mungstur ti kahyangan cik hayang nyaho bandingkeun jeung Acek geulis mana nyaho kalewihan Acek sok bandingkeun dalam mau dibandingkan mari yakin gelis ece sedangkan ece mangke kaharep hayang direbonding tobat kalayan Acek mah balik ti manura teh hayang meuli bulu mata palsu aya langkungna Acek teh kumaha leuwihna memang gelis mah gelis Kunti Nalibrata tapi nyari aya di Acek gitu Acek teh kagungan nyari uyahan ay kakurangan anak goreng bibir tes kami beda teh kali Acek kurang aja selemeng Acek teh salaki teh kaum nganggur Acek mah yang buka saling kita kadu kasep karepere koneng ya mudah-mudahan atuh Acek palai kagungan saroge teh kanu panyakit koneng kabina-bina teuing sakeureuyan lanceuk teh aya kadua ngarojong kumaha atuh Acek kasep ngarempereng koneng maksudnya gitu lain hayang boga penyakit naon boga salaki ka jelema anu boga penyakit koneng nah dedengan teh mana teh sumang suman kumaha tobat teuing naon tingali ka itu anu ngaleut saha tingali awewe 2 pamegat hiji dibarenganku anu hideung nu panjang irung jeung nu diiket Kakang Semar ieu nu beda kana hate bisa aya gangguan naon-naon di hareup tungguan di dieu Madrim jeung Kunti cepot lah urang ka hareup sakedeung dewek mah kapake pisan dudunungan teh nem teh sudah dudungan aing gimana cara rangkeu teh ku dewek dipencetan datan niratanga demam datan niratanga demam ewe pakulingan pakulingan tobat teuing nah eta lalaki demi ka kasep-kasep teuing nepi ka kitu ieu poh kumaha ngerakeun kitu ari Acek mun unggal panggih jeung lalaki kasep we tobat teuing tobat teuing lah aya jelema goreng patut teuing nu muji ka aing mah coba heula ge tobat teuing ieu jalmi teh kasep-kasep bet resep ngukut marga satwa disebut marga satwa aing paingan aing di lembur teh payu-payu nyata we geuning Satria
kaulanun kula tobat teuing meuni andalemi kitu meuni halimpu sorana suman tanyakeun cing pananyakeun nomor HP-na sabaraha upami palaid uninga kana nomor HP dunungan abdi masieun sae pilariade bangkong heugerok kurang ajar ka mana karapae mah ditanya nyamung antara pitang ka manalika di kumaha dengar saha upami di persanten ngaran kaula teh Pandu tobat teuing pono kakasihna tapi nyari naksir teh naksirna aya kadunungan aing nu naksir ye aya kadunungan aing nu naksir aya ka aing nu nagih ye di mana kaula teh ti Astina Raden Panu ti Astina Pino tobat teuing eta teh nagara beunghar negara berat beunghar negara Astina teh kapan kaciluka kana ngewu kalau ka Kajapri ngangin ka koncar mancanagara eta teh negara buru jero baru dipantau ka layar ngaima ngajang-ngajang teuing nya mun urang mah aduh perkata kesek kata patah turun tak kata sekal apa tok kalau kemana lu pur kapasitas kata 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 berwaktu berapa kata berwaktu apa bang alahna ari agan coba agan tiasa gancang gitu amit deh pantasnya eta heuge jodoh kadunungan aing atuh pasti kamu macam-macam rata pasti sebenarnya waktu pernah nyatu pakai itu kapur kadapur kan kota sorangan untuk makaji yang ditahan kuring ayang daang nyai cek saha cek abdi kepret aduh ampun mulih di mana tapi bade angkat ke mana aja ke dupi salira teh saha ngaran kaula Suman atanapi disebat oge Anggandara Sumang tengahnya dua lain dul Sumang tapi ngarang kaula teh Suman oh manawi teh Sumang dul Sumang nya anu ngalagukeun eta gini Pangandaran kumaha contohan da ingat sepode di dengan tu si laut Pangandaran kalau gitu nih kan ya mulih ti kaula teh wangsu ti Manura mulih ti Manura Pino nonton saya marah dikersakeun kaula teh ngiringan saya marah kumaha jadi pamilon dikersakeun Dewi Kunti Nalibrata teh kengeng ku kaula kaimplik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim oh anu istri anu itu duaan eta teh Kunti leres tobat teh Gusti kembali Suman pangbejakeun jadi nomor 3 gede pangbejakeun abdi lalaga santa can kadu bojo bulan paduli teuing sana jadi pikapae oge paduli teuing mana teh boga pamajikan oge awewe teh aing ningang disuwe nya euy eta ku dewek moal dicandung ku dewek sorangan mungeun nya aya kanu ridu Suman jadi eta Kunti teh beunang ku anjeun leres aduh dupi salir ngarang kaula teh Suman ieu
atau piang gandara tak ieu pun lancet kakasina gandari oh gandari ngana teh manawi teh ganda ciroyom takaula teh salah-salah pada ngiring saemara ti Plaza Jenar atuh kaporotan anu mawi sedengkeun kaula teh katarik kata jika pati-pati ka pentang asmara gamaku eta Dewi Kunti nalibrata ku kagelisanana nya upami priyogi mah ku Dewi Kunti malihan itu ayah hiji Dewi Madrim kitu mangga teh teuing aya dipriyogikeun mah nah cacagan mun kawas kana bonteng mun disejajarkeun jeung duren cicing ai kitu kumaha ai anjeun priyogi mamangga kek kumaha maksudna da tadi kan menang saembara saha anu bisa ngelehkeun jago saembara eta bakal ngajodoh putri tayuna oge kitu ai priyogi mamangga asa kaula eleh heula upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun eta teh banyol atawa kakara ngadenge dunungan ujung sombong cari kopi cari Bang Adam dasar adi bapak jamankan eta geningan biraat mual rasa namanya acoy anut dengekeun naon waktu na sombong tapi ulah direncana tina hate ujugria tapi inget tugas tidu jadi kolot putra Kangjeng Rama teh 3 Kakang Dastarata kaula oge Widura sedengkeun karek menang awewe teh 2 nyapan abdi hiji Dudungan aing dengan ningak kutarang aduh ampun mendingan domar menekuk gitu sana jadi masih eleh ya eleh melapure meureun eta teh nyaan panu kaula muasalah bener ya tega lara tega pati tega ngan sabalikna naon lamun kaula eleh kaula rek merek istri teh 2 ari anjeun tah acek borohkeun dari ngati acek borok borohkeun belegug lain borok masih eta rahasia ketos nah ari aing ka ambeul gitu ceri aing punten sanes ketos kanu kamu itu teh nyai naonana kelek nah didungan mun kitu ah sok acek borohkeun upama tiasa mawayahna ieu elehan acek teh hoyong pisan bukan salaki kanu beunghar da manaheun ka merbakan nuturkeun acek jadi lamun kitu carana padu mangga siap tega sok hayo lanceuk kaula bawa ka nagara astina ku anjeun aduh nuhun ayi cingkeok kedua kana teh cingkeok ke kadulur ge nya kubogoh mah kitu teh kubogoh mah kalau berarti bogoh ke salakina aya bogoh ka majikanana salakina teh diduakeun modal itu ya lalawara jadi sok cepot nah nyingkah sok itu acara piwasitan ku abdi mangana yang antosan itu mangga antosan cek itu aceng didoakeun sing eleh rayi parantos siap sok
bade mawa pakarang mangga bade henteu teu naon anu penting oko pegalan pati syareng subran dan banting binantengan. Are you ready? Siap. Are you ready? Are you ready? Siap. Mulai pertandingan antawis Pando dengan Suman. Are you ready? Minggu satu. Siap. Nah, itu. Nacan keren. Hayo maju Pandu. Aduh, hebat aja. Panas. Iya. Wait. Iya. Aduh, luar biasa. Panas. Iya. Duh. Tuh sangka eta usik nepi ka kitu. Ya. Luar biasa deui. Kade aja poskeun tenang jang. Saha teh awewe na teh ngaranna teh? Gandari. Hah, Gandari. Ti Cicadas. Nah, jauh-jauh atuh. Ti Cicadas udah poho deui. Prasa jenar ka eta. Aduh, ngan petang teuing kita we teh euy. Dikawin ge moal balik, yo pertengtong. Eta acuh teh hayang beunghar, acuh teh hayang oloh sebelum rupa hayang atuh. Kadenge ku aing bari tipu da we teh. Meuli we kongkorongan nu jiga emas. Bikeun deh ku aing ngeureun kabeh dibalajakeun. Ulah tetep tipu aku aing goblok. Teh ka aing teh kajagok teuing. Ngamun jae-jae teuing nya si eta. Malas hebat. Iya. Ampun Panu. Ampun teuing Panu. Hebat eta usik agan. Manawi teh nyerep eta usik abdi. Eta Suman ngarontok dicokot buukna teh di ti dieu we. Pulang. Ayo geus seureuy teh kabina-bina tong sok kitu. Alah, kabina-bina teh da ieu. Alah. Wah, dibikeun moal awewe Gandari teh. Eta awewe anu ngaran Gandari. Aceuk. Uguh we dunungan teh atuh da menang 3 awewe teh anu hiji Kunti nalikeun buuk. Kedua Dewi Madrim. Katiluna Janari
Gandari lain Janari ya sugana kan opat mah tuh buduk subuh Dewi buduk subuh Aceh wah rayi yang sadaya dayak kaulanu kumaha wayahna we Aceh da parantos janji diborohkeun kaula anu eleh nu matak teh oge apa didoakeun ku Aceh teh cing eleh da Aceh mah kitu wae kalau adi teh siapa sih kalancing kaulanu Kakang Panu nuhun teu sangka Aceh bakal menang jodoh heula Aceh nu matak ulah ngarungha teh oge nu matak ulah gede hulu hirup teh bawa pot urang tiluan bawa ka itu tapi nama kaulanu Kakang Panu gelis terus kenyi Dewi Ganasoli Ganari akhirnya Janari sapi Akang anu ngaran Nu ayeuna menang jodoh Ganapura Ganari tapi nama kaulanun teu asa diibak engkang nah kitu kumaha nah mun bararau haseum apaan akang tetos gelut nama teh ye syukur nincak ti ucing tah ku kituna tobat kabina-bina teh Kakang Panu aduh kapunten gelis yap ka dieu. Asep Sunandar Sunarya adalah nama yang melekat dalam hati para pecinta seni wayang golek di Indonesia, khususnya masyarakat Sunda. Beliau adalah dalang legendaris yang berhasil membawa seni tradisional wayang golek ke puncak kejayaan, tidak hanya di tanah air, tetapi juga di panggung internasional. Kisah hidupnya penuh inspirasi, mulai dari keluarga, perjuangan awal, hingga prestasi gemilang yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Keluarga dan kehidupan awal Asep Sunandar Sunarya lahir pada 3 September 1955 di Desa Jelekong, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Ia adalah anak keenam dari pasangan Abeng Sunarya, seorang dalang tradisional, dan Nyai Asmi. Keluarga Sunarya dikenal sebagai keluarga seni yang memiliki akar kuat dalam tradisi wayang golek. Sejak kecil, Asep sudah akrab dengan seni wayang, tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kisah-kisah pewayangan. Meski tumbuh dalam keluarga seniman, perjalanan Asep untuk menjadi seorang dalang tidaklah mudah. Ia harus belajar keras, tidak hanya mempelajari teknik mendalang, tetapi juga mendalami filosofi wayang golek dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Awal mula menjadi dalang karier Asep sebagai dalang dimulai pada usia muda ketika ia mulai tampil di acara-acara lokal. Keunikan gaya mendalangnya segera menarik perhatian. Ia dikenal karena kemampuannya menghidupkan karakter wayang dengan humor, improvisasi cerdas, dan dialog yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terobosan besar datang ketika ia mengembangkan inovasi dalam seni wayang golek. Asep menciptakan tokoh-tokoh baru yang sesuai dengan dinamika zaman, seperti Cepot yang kocak namun bijak. Selain itu, ia memperkenalkan elemen musik modern dalam pertunjukan wayangnya tanpa meninggalkan akar tradisionalnya, menjadikan wayang golek semakin digemari oleh generasi muda. Prestasi gemilang prestasi dalam negeri.
pada tahun 1987, Asep dinobatkan sebagai dalang terbaik dalam Festival Wayang Golek se-Jawa Barat. Ia mendirikan Giri Harja 3, grup seni wayang golek yang menjadi pusat pelatihan bagi para dalang muda. Menjadi ikon budaya Sunda, ia sering diundang untuk tampil di acara-acara kenegaraan. Prestasi internasional. Asep membawa wayang golek ke panggung dunia dengan melakukan tur ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dan Australia. Pada tahun 1993, ia tampil di Festival Seni Internasional di Tokyo, memperkenalkan wayang golek kepada penonton internasional. Mendapat penghargaan UNESCO atas kontribusinya dalam melestarikan seni tradisional Indonesia. Cerita inspiratif dari warga bagi masyarakat Sunda, Asep bukan hanya seorang dalang, tetapi juga seorang guru. Banyak warga desa Jelekong yang bercerita tentang bagaimana Asep selalu membuka pintunya untuk siapa saja yang ingin belajar seni wayang. Ia sering berkata, "Wayang adalah jiwa orang Sunda. Kalau wayang hilang, kita kehilangan jati diri." Di mata para muridnya, Asep adalah sosok yang rendah hati, meskipun telah meraih popularitas. Ia sering mengingatkan bahwa seorang dalang tidak hanya bercerita, tetapi juga mendidik dan menginspirasi masyarakat. Pesan moral dari perjalanan hidup. Asep Sunandar Sunarya, kisah hidup Asep mengajarkan kita bahwa seni tradisional bukanlah sesuatu yang kuno, tetapi warisan yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Melalui inovasi dan dedikasinya, Asep membuktikan bahwa tradisi dapat berdampingan dengan modernitas tanpa kehilangan esensinya. Mari kita bersama-sama melestarikan seni dan budaya Sunda yang begitu kaya. Asep Sunandar Sunarya telah menunjukkan kepada kita bahwa seni tradisional adalah harta tak ternilai. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga agar warisan ini tetap hidup dan relevan. Dukunglah seni wayang golek dengan menonton pertunjukan, mengajarkan cerita-ceritanya kepada anak-anak kita, dan mendukung para seniman lokal. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menciptakan masa depan yang penuh kebanggaan budaya. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain mungkin nu kamari, lain ngungkap nu baheula, rek ngaguar titinggalkan rukun.
Amit ampun nya paralun